A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Komo kamari main nu bebeja ka kula ge bade ceri kunaon. Aduh cenah warung kula ambruk. Warung sia ambruk. Sia mah lain ku Jokowi ya ambruk bae kos kitu mah. Jam modal aja leutik atuh. Ai ngomong ambruk potongan totongan sia mah ulah nyalahkeun presiden. Tuh, lamun itu mah nu boga perusahaan miliaran, triliunan nyaritakeun ambruk karena teu kauji jeung dolar pantes. Sia mah teu kudu presiden eta. Sasaha ge sia mah ambruk bae. Ih, cenah kiai kitu amat. Aing mah kitu bae ja. Wah, datang ke irah nyana make kos Soeharto planning repelita Soeharto mah pelita 1, 2, 3, 4, 5 jelas perjalanan anak kuari tahap awal jikana ye dek pertanian disiapkan di Jepang di Cina alat kuari numpuk kuari jangan laksanakan pertanian jak Allah udag-udagan sia jengan moal dihujanan sia kuai ayo kuari numpuk alat ya beki kuru bae kan Jokowi kumaha lalakona cek nya teh sakali teh hujan di Aceh banjir teh datang ka loba nu maot ti bae teu kumaha coba hayu masyaallah kula mah ingat anu buta teh bae anu buta ditanya aya negara kira-kira bagus apa ente presiden negara raja bagus sianya bagus buta ongkoh embe kula susuna kula de embe jadi subur susuna anu di imah udah loba omong siapa tanya teh jeung kanu di imah hubunganana jeung nu di imah mah embe kula susuna subur awak nalalintuh sapi kula gitu kene sanajan kula teu neuleuh tetapi ieu suburna lain lalagaan jadi berarti presidenna ieu adil lantaran hewan mengakui karena keadilanana hingga nyana ngeunah dahar ngeunah nginum hingga susuna buara rengkak antak dipuri beusi anu bengkak susu eta mah digali meureun gara-gara sampai kerleutik jadi kos kieu bareres ya ai kadege tanteu kaduar teh tah asa bodoh lah Masya Allah nah menang 2 tahun maut presiden nyana makan di lembur ya carita di Arab mak carita di kawasan Arab nyana kan di lembur tuh jangan presiden maut informasi itu jangan raja maut nya kabelah dia na kuru embe na kuru cai susuna eueuhan otomatis asal kuru ya cai susuna seti perajeng rasa lain deui kamari mah lazat ngeunah kok kuari mah jadi kieu tuh ditanya deui Pak ya presiden raja urang geus ganti rancak ari rarasaan mangan kula mah pan teu pugudenge jeung teu pugude le itu nyaho ganti jeung teu mangan rarasaan mah ganti kok bisa rarasaan tina naon tah perasaan tina embe kula kuru akibatna tina embe kuru cai susuna ge atuh karuru lah namun diperes teh geus caian cenah teh boro-boro jang keluarga yang kula ge kurang bener ieu raja urang geus ganti kira-kira rajana ieu adil apa teu kok bisa nyaho teh adil tina embe jadi lamun raja adil embe subur cai susu subur raja teu adil jang dirina seorang anak embe kuru
eta kan dalil dari kitab eta sama dongeng di kitab hampir sababaraha kitab sufi aya dongeng eta. Nah tinggal ku hari ku urang teu kudu nyaritakeun jujur jeung adilna raja teu kudu waun teu urang maka presiden urang kasalaman teu pernah urang mah tuh ja palingan heula di televisi nage aja renyak-renyak keur manyana naletik televisi renyak atuh begitu kadeulean bae pan presiden. Nah teu nyana urang mana nyana sakolana di mana ngan muncul bae jadi presiden teu kudu ditanyakeun jujur jeung adilna ieu bae perekonomian perpolitikan jeung hewan urang. Nah hewan urang tah subur apa henteu tinggal gitu bae sebab menyatu alam jeung pamimpin baik di negara maupun agama.